Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Kisunda anu satia satuhu manco dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Rusia Eulis Marlina bagian kaopat. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Dupiraka kana naon didamelna nu boga warung nanya deui bari netep kana beungeut eta awewe anu katingalina rupana rada tegap oge. Panon manis seukeut naker rundat-rindat sajeroning keur ngomong teh. Ari pun lanceuk mah kana dagang di Bandung na teh. Mung pun lanceuk ieu mah raka abdi ngadamelna mah di kantor PTT. Parunten wae kasadayana di Kantun Linggih. Mang hatur nuhunnya. Cek eta awewe anu satuluyna ngamanggakeun kanu araya kalawan nganuhunkeun sakali deui ka Kindi. Mangga neng sawangsulna waler Kindi meh bareng jeung nu boga warung. Barang ngaleos kira menang 100 meter Kindi ngareret ka handap katingali aya saputangan bodas di aksaraan M. Atuh belenjang wae Kindi nyusul ka eta awewe ngan teu kaburu kabikeun kulantaran Kindi lempangna kendor. Maklum kaayaan maniru manggieung siga nu tas hudang gering. Karunya teuing heug saputangan alus naker diberi ku aing da puguh geus jauh kalawan geus kana oplet. Keun bae deh sugan we lamun nya teh mah urang Bandung sugan engke aing bisa papanggih deui jeung manehna da sigana moal poho ari kana rupana mah. Kocapkeun pamirsa ayeuna jalma-jalma pagaliwota nu kaditu nu kadieu anu hanjat kana bos paheula-heula sieun kabeakeun tempat keur diuk nya kitu deui anu turun manira rusuh nakera. Sora kendaraan kayaning beca mobil jeung sabangsana geus teu puguh dengekeunana sumawana anu dagang mah pating corowok nawarkeun daganganana. Da puguh geus kitu biasana anu disebut di hiji patempatan setan plat. Harita kira-kira pukul 12:30 bus anu ti Garut kakara datang panumpang-panumpang tarurun cakah cikih nampanan barang-barangna anu diturunkeun ku jalma kuli-kuli ti luhur bos. Alhamdulillahirabbil alamin ceuk hiji lalaki anu kakara turun tina bus ngucapkeun kituna teh bari ngeserkeun tanggungan sol dikasisikeun. Geus kitu eta lalaki teh gog cingogo mani bangun anu capek nakar kesang tina tarangna mani merolok. Anu tayalian eta lalaki anu keur campogo bari nyang hareupan tanggungan sol teh katelah indi tea anu maksudna lunta ti daerah Garut ka kota Bandung na teh tayalian deuk ngadon usaha. Pak, bade kana besana pak? Tanya hiji lalaki tukang beca nyamperkeun ka Kindi. Moal jang. Waler indi bari jong nangtung nyebutna moal sotenan lain ku teu boga-boga teuing duit ngan ngarasa bingung mikiran maneh ka mana nya nu baris dijugjug ku manehna. Nepi ka kieuna nasib hirup indung bapak geus eueuh baraya teu boga nu jadi anak teu nyaho di mana dumukna lunta kuluntana ka kota gede asa beuki nambahan kabingung cicing di daerah sorangan beku. Mugi-mugi Gusti sing tiasa marengkeun papendak sareng pun anak piraku dugi katengaku onaman kanu jadi bapak kitu gerentesna hate indi anu menang sawatara menit mah anggur ngahulang. Keun wae hayang nyaho deuk nepi ka mana aing teh. Kindi nyaritana deui dina hatena bari rigidig tanggungan solna ditanggung geus kitu ngemprid indi ti setamplat anu ceuk pikirna nuturkeun indung suku teh saenyana. Teu kungsi sak jam reg Kindi eureun tanggungan solna diecagkeun hareupeun warung sangu geus kitu gek diuk dina bangku bari rumahuh narik napasna. Bade tuang jang? Tanya tukang warung sangu. Cing ibu paparin salawieun mah. Walar Kindi bari nyicikeun cai teh tina teko aluminium kana cangkir seng leutik anu kabeneran caina haneut keneh. Sanggeus nginum celebek Kindi dahar mani bangun anu ponyok naker ku kitu teh mah pantas kulantaran ti sajungna indit ti Garut datang ka kota Bandung can dadaharan pisan anu teu sakumaha lila daharna geus eureun teu kungsi mindo deui ceuk pikirna dahar salawieun ge wareg. Dupi nu ngadamel sol teh saha nya Bu? Tanya hiji awewe ka tukang warung sangu.
Abdi cek Kindi kesit nembalan bari ngalieu ka tukang. Oh emang tenuju tuang kitu emang teh. Henteu euis parantos neda mah bade aya pidameleun. Sumuhun mang itu puguh gaduh sendal pegat talina namung di ditu dirorompok. Saya nama di ditu wae atuh da caket ieu. Mangga walar Kindi sanggeus mayar sangu regedik tanggungan solna ditanggung deui ngaleos nuturkeun eta awewe anu maksudna deuk ngomean sendalna. Di dinya wae mah ngadamelna ke urang bantun heula ceuk eta awewe balik keletrek ngalaan kunci panto geus kitu bos asup ka hiji kamar anu ku dikira-kira gedena eta kamar 2 meter ka 2,5. Tuh ieu mang cing kinten-kinten sabaraha ipekahna. Ulah abis-abis teuing nya mang etang-etang tulung bangsa we sugan janten babarayaan. Pasihan 50 we euis ceuk Kindi bari ngalak ngilik sendal anu deuk diomean. Uluh geuning mani 50 sanes salawe. Sakitu getos mirah bobohan ka euis we bongan saur euis nembe nyanggemkeun sugan janten babarayaan. Atuh nya kitu deui kanggo mangge anu diarah teh ka payuna. Kindi malik ngabanyolan bari seuri leutik. Insyaallah mang mangga teh teuing bade ngarah ka payuna atanapi ka pengkerna ge teu aya wagelanana asal pada ngartos we ari leresan dinya mah. Sok atuh mang kumaha sakitu teh kersa upami kersa gerapak pidamel upami teu kersa sawios sakira-kira teh hawatos mah ka abdi jalmi hirup sorangan. Lah euis mah sok kadiekeun euis ceuk Kindi leungeun anu katuhur ranggah nampanan sendal omeaneun anu deuk diampihan deui ku nu bogana. Tuh nya si emang mah sok bangbung ranggaek ceuk eta awewe bari ngasongkeun sendal ka Kindi. Geus kitu mah dak wae indi migawe sendal atuh eta awewe teh ngaleos ka jero anu teu lila geus nerojol deui nyampurkeun gek diuk dina jojodog bawa ti dapur ngadon nyaksian nu keur ngomean sendalna. Sajeroning barang gawe indi jongjon ngadaluk bari sirahna melenguk tungkul mungguh pikeun batina ngarasa era parada dumeh ningali eta awewe ngagaro tuurna bari sampingna rada disingklakeun ka luhur siga nu ngahaja hayang ditingali boga pingping ngebodas. Abong kena geus paham sendal anu diomean ku indi teh teu kungsi satengah jam geus beres kalawan rapih deui saperti sasari. Mangga nyanggakeun euis. Tuh beres deui ayeuna mah ke antos heula sakedapnya mang eta awewe bari asup ke jero nyimpen sendalna. Mang kalebat heula gara ieu cai kopi bilih ka bujang tiis. Lah sawios atuh euis tong ngarepotkeun nganggo ngadamel cai sagala atos areungap walar Kindi bari nutupkeun peti wadah parabot. Ih eta emang mah kawas teu pamali wae nampi kana rejeki sok-sok enggal mang. Ku ayana kitu kapaksa Kindi unggah kitu ge meuni siga nu asa-asana keur dumeh di eta tempat teu aya pisan batur anu ceuk pikirna sieun kumaha onam maklum unggah ka imah batur bari eueuh salakina. Geus kitu ge Kindi diuk dina kursi bari nyang hareupan cai kopi ngebul keneh jeung rokok karetek meunang ngahaja nyayagikeun eta awewe tea. Dupiraka masih keneh didamel euis tanya Kindi ka eta awewe anu asup ka kamarna. Raka saha mang da abdi mah di dieu teh gulak giluk sorangan we kadua jeung guguling teu aya pisan rencang. Walar eta awewe bari norojol ti kamar kaluar kalawan anu tadina make samping teh ayeuna mah jadi disalin ku rok kayas ipis kutang behana ka ciri ngalangkang. Tidinya gek diuk yang hareupan Kindi bari leungeunna anu katuhu ngarongkong nyokot rokok sabatang tuluy diseuneuan. Uluh hujan ceuk Kindi siga nu kaget. Kalebatkeun wae mang tanggunganana sawios hujan mah da dilebat bumi ieu. Kojengkang Kindi nyokot tanggunganana diampihkeun ka jero kulantaran hujan ujug-ujug ngagebret wae mani gedena kara teu beda anu dicicikeun ti langit. Tutupkeun wae pantona euis da nyebrot kalebat. Sae tutupkeun wae mang sawios poek mah urang nyeungeut lampu. Ular eta awewe bari ngojengkang ka kamar nyokot lampu tempel geus kitu gur lampu diseungeut kalawan dikaitkeun dina paku. Dupi mang panglinggihan teh di mana?
Numawi euis mang ninca ka kota Bandung teh nembe pisan dinten ieu nyata kawit nama ti Garut anu maksudna taya sanes seja bade ngadon usaha namung dongkap ka dieu ngaraos asa kapahung kumargi teu acan gaduh padumukan sinareng kaleresan teu aya pisan jugjugeun mang teh manawi kaleresan mah bade ngadon ngarareb di dinya we di tukang warung sangu harekutan ari panyanten teh parantos lami aya di dieu rupina istri emang mah panginten di ditu we di Garut teu dicanda ka dieu ceuk eta awewe mani olohok ngadenge ceritaan kindi nyebutkeun kakara datang teh taya sanes euis ku ayana emang sumaba ka dieu teh ku teu gaduh istri gaduh ge kapungkur parantos dipirap kirang langkung tos aya panginten 2 tahun mah dasarna mah biasa teh awe kahiji kirang kacumponan pangabutuhna atuh kaduana kena ku pangaruh saderekna anu hartosna diosol kalayan direremokeun ka hiji pameget anu memang numutkeun dina kakayaan mah jalmi cekap babandinganna ge sareng emang mah bumi sareng langit upami kitu teh mah kanggo emang lunta ti daerah Garut teh seolah-olah nyingkahan kanyerian ari katambih-tambih teu gaduh tuturkeuneun pisan nak mani kuasa kasindiran mang kanggo diri abdi ge nya kitu teu aya bentena sareng emang dongkapna ka dieu tur ngamar sorangan teh ku ayana mendak kanyerian ti nu janten salaki dugi ka abdi paturai sareng nu janten ibu Rama ceuk eta awewe ngadadarkeun tina kaayaan dirina sanggeus eta awewe nyarita kitu jep saurang ge teu aya nu ngaluarkeun basa naon-naon anggur ngaharulang bari bibir baralem sirah marlenguk tarungkol samalah kindi mah make jeung ngalimba sagala ngarasa sedih ras kana pernasiban hirupna ulah giluk diri sorangan kindi ayana di eta tempat awewe teh geus lilana keur lain ngabetah-betah maneh ngan kulantaran kapegat ku hujan anu sakitu geus lilana karanan teh can raat-raat masih keneh ngarecek anu teu kanyahoan geus nincak kana wanci magrib be kumaha hujan teh teu raat-raat indi bari tanggah atuh sawios mang hujan mah sinareng bilih teu aya pamondokan mah sawios di dieu ge da moal aya itu ieu walar eta awewe bari jung nangtung anu disangkana ku indi mah eta awewe nangtungna teh siga deuk ngaleos asup ka kamarna nah anak karawak teh nyekel kana leungeun kindi bari ngagegenyang anu maksudna kindi deuk diajakan ka kamar nepi ka kindi ampir deuk tiguluti ka bedol ku eta awewe lamun teu kaburu muntang kana tihang mah lah tong kikian euis pamali sinareng sing emot kana salira ceuk kindi bari merod jabah hate ngarasa ratu teu puguh teu wudu eta awewe anu dikitukeun ku kindi teh batan sadar mah anggur tambah ngarangkul kana punduk abong kena hiji awewe bangor geus taya kaera atawa karagab sigana teh mani kekereuweut alah batan ti lalaki ngan hadena teh keur kindi nyage aya dina tangtungan jiwa lalaki dikitukeun ku hiji awewe teh kaimananna beunang disebutkeun kuat teu kungsi kausap setan kalawan teu aya jorojoy hate serong anu puguh masieun wae nu aya euis sing emot euis teh kengeng disebatkeun jiwa istri tur sakedi-kedikeun kagungan pangartos kalayan teu nguyang rupa teu kaptitih kageulisan sawangsulna diri emang anu hirupna teu beda ti jalma galandangan tur anu sakieu syariatna emang katingali ku euis oge lebat temenan upami euis kagungan tingkah laku kitu sami sareng bade ngajatohkeun harkat darajat salira euis ku anjeun selaku jiwa wanita ceuk eta awewe anu tadina nyebut emang teh robah jadi nyebut aa teu hawatos aa ka abdi eta awewe nyaritana kitu teh dibarengan ku cipanon ngalimba siga nu boga rasa patah hati ceuk basa dina karomantisan teh mah kantenan wae euis hawatos mah nu mawi mang masihan pandangan kitu ka euis teh dasarna mah ku hawatos sangkan euis ulah dugi katigebrus kana jurang katresnaan anu sama sakali cek pangemut emang anu bodoh jalan kitu teh matak nimbulkeun karugelan keur salira euis upami emang dugi katetahan ku godaan setan anu ngaranjing kana salira euis sareng ka diri emang tinang tos kanggo emang nandangan dosa
parantos ngalakukeun ngaruksak kana harkat derajat kaum wanita. Kalayan pinasti diri emang dianggap sebagai jiwa pelanggar tunasusila, sedangkan jiwa wanita teh hargaeun saha ari sanes hargaeun jiwa pria. Kitu carita anana ti Kindi mani beak-beak mere pandangan terhadap eta awewe nepi ka nimbulkeun di eta tempat. Akhirna jadi simpe siga imah anu kosong sakadar panon Kindi sanggeus mere nasehat teh tuluy neuteup ka eta awewe anu keur nyegruk ceurik bari nyuuh kana meja. Ku ayana kitu teh duka ngarasa ngangres ku caritaan Kindi, duka ngarasa handeueul dumeh boga maksud teu bisa dilaksanakeun. Si horeng eta awewe teh dasarna bener-bener cek perasaan batin Kindi keur aya dina kasepian batin anu hartina manggih kenyerian ti hiji lalaki. Tapi sok sanajan kitu pikeun Kindi lain matak nimbulkeun ambak anu puguh mah jadi nimbulkeun malik kuatir ku ayana eta awewe kitu teh. Memang lamun seuk ninggangkeun di jiwa lalaki anu ipis imana atawa hiji lalaki anu sok biasa kitu asa piraku teu jadi kasempetan. Ceuk cohagna teh mah ucing nyanding paisan aya komo menigeus kumetap. Cacakan eueuh ge keur jiwa lalaki anu boga watak daek heureuy mah teu weleh dikorehan. Euis ceuk Kindi ngamimitian deui nyarita mugi anu sakumaha ku mang disaurkeun nembe. Bilih aya basa pondok nyogok panjang nyugak mugi euis kersa ngahapunten. Nya kitu deui kanggo kalepatan euis ku mang insyaallah dihapunten pisan. Kalayan salami mang diparengkeun ku pangeran aya di daerah Bandung. Bujang-bujang aya kasebatna caket dalah tebih ge tangtos ku mang dilayadan etang-etang mang gaduh dulur. Salangsulna diri abdi kedah dihapunten rumaos abdi tos kumawantun ngaganggu kana emutan teu sangki sugan teh jiwa teu tebal kitu. Kalihna ti kitu mugi satungtung aya di kota Bandung ulah teu sering angkat ka dieu tong ngaraos asa-asa anggap diri abdi sebagai saderek lahir batin. Keur mah hirup abdi teh sami sareng liuk dengan liuk lain kasepuh tebih wargi di dieu teh gaduh. Uyuhan diri abdi bisa kumarayap ge ku kitu teh mah abong kena aya paripaos manuk hibara ku jangjangna jalmi hirup ku akalna teu weleh pangeran ngarijkian ka umatna. Alir rasan dinya mah euis tos teu jadi kahelokan dabongan pangeran teh sifatna teu weleh welas asih wae kanu kitu kanu kieu ge. Ngan dasarna asal urang cengang percayana kalawan laku lampah urang cicing dina enggoning kabeneran ulah dek nyieun dolim kasasama komo boga sifat ngabobodo jalma anu teu nyaho mah taya bedana ngabobodo diri sorangan. Katampi pisan sakumaha nasehat mugi-mugi si ngajantenkeun panghudang rasa keur ka bangsa urang boh ka pihak wanitana boh ka pihak kaum priana. Babakuna pisan mah kanggo jiwa-jiwa muda anu baris milampah alam anyar. Da kanggo diri abdi mah sanes teu tiasa atanapi nolak kana nasehat jalan pilereseun teh. Namung ngemutkeun kanggo diri abdi parantos terlanjur anu hartosna nasi sudah jadi bubur. Ceuk eta awewe nyaritana rada panjang lebar anu akhirna ngagilek kana kecap nyebutkeun dirina geus terlanjur bari dibarung ku cimatana ngalembereh deui. Menang sajongjongan dina sejero eta awewe keur ngahruk bari ngaragragkeun cimata. Kindi ngahulang mikiran kana kecap eta awewe anu hartina jiwa eta awewe teh sarua jeung nembongkeun sorangan dirina cacad. Euis kalaresan geuning hujan teh raat bade permios wae emang teh eta mah kitu we sakali deui. Urang sami-sami silih hapunten atos bade di mana atuh akulemna padahal mah tos wae sawengi ieu mah di dieu. Sawios bade di dinya wae euis di warung manawi kaleresan sok aya nu ngadon ngararab nya upami tos teu tiasa atanapi tos tutup mah warungna moal ka mana deui tangtosna ka dieu. Walar Kindi najan ditahan-tahan kudu ngararab di dinya ge teu daekeun nyata ku curiga teh sieun aya hiji hal-hal anu teu dipiharap ku dirina. Akhirna Kindi mangkuan tanggungan solna dikaluar-luarkeun ti imah eta awewe. Euis mangga atuhnya dikantun ku emang
Ceuk Kindi bari masangkeun rancatan kana salang tanggungan sol. Mangga ular eta awewe. Geus kitu mah leos Kindi indit bari nanggung tanggungan sol anu maksudna deuk ngadon ngararab dinu boga warung sangu. Anu kabeneran datang ka warung sangu teh masih keneh muka kalawan masih aya nu dalahar dah puguh waktu kakara nincak wanci isya. Poe teu boleh nyerelek tutup minggu ganti bulan zaman majuna teu anger teu boleh pundah-pindah meh rata-rata kanu ngarandapanana mah teu karasa teu kanyahoan. Kitu deui pikeun Kindi lunta ti sarakanana aya di daerah kota Bandung na teh kalawan cicing dinu boga warung geus nincak kurang leuwih 3 bulan. Samalah sigana teh asa beuki nambahan betah ku ayana nu boga warung dak dumadak nyaheun katambah-tambah awak Kindi rada lingsig kulantaran usaha kana ngesolna pinanggih jeung kagenahan. Duit sapeser-peseren teu boleh nyekel atuh pakena make ngabogaan aya kana 3 setelna. Pantas Kindi deuk kituna teh kulantaran usahana suhud turung urus sakadar dirina sorangan estu teu aya nu nyoro pisan. Tapi danya kitu pamiarsa abong kena sifat jalma teu boleh wae aya godaan atawa rintanganna teh. Sapengkuhna jeung sakuatna jalma ari ku haben-haben digoda atawa diakalan mah teu burung laas teu burung eleh. Contona diri Kindi anu tadina mah tetep mempertahankeun diri kalawan dina batina geus janji moal waka ngebogaan deui pamajikan satungtung can pulih kahirupanana mah. Akhirna awahing ku haban diakalan katambah-tambah setengah diangsonan ku batur terpaksa Kindi kawin jeung hiji awewe tayalian anu nitah mangomeankeun sendalna teh. Cenah mah ngaranna eta awewe anu dikawin ku Kindi teh Nyi Sukaesih nu asal muasalna ti daerah Talaga. Memang ari dipandang tina sudut rupa mah ngaran Sukaesih anu ayeuna geus jadi pamajikan Kindi teh tegep nakar awakna mani bang-bang kulit bodas panon mani borolok mun hade dibandingkeun jeung awewe nu sajian mah moal katitih kagelisanana ngan duka teuing ari soal eusi batin mah nah kabawakeun gelis ku rupa beungeut atawa sakadar gelis luarna wungkul. Aduh pamirsa awakot bang-bang cenanya istri yo kacipta pamain poli. Aa ceuk Sukaesih ka Kindi bade ka kota ayeuna teh enya ari kitu aya naon. Walar Kindi bari ngareret ka pamajikanana anu keur ngajanteng di lawang kamar bari ngarumbaykeun buukna keur disisiran. Cing punten sanes miwarang mung nyuhunkeun tulung. Kitu ge ketah upami moal bendu pangmeserkeun wedak nina anu kayas itu tos sae pisan. Bo das esi mah ari geus barang titah kasalaki teh sok tara kira-kira coba mangkukna nitah mangmelikeun haslin jeung panitik ayeuna geus marentah deui mangmelikeun wedak nina atuh ku esih we meuli nu kitu mah piraku kudu ku lalaki wae daana ge era sigala laki anu tik-tikan. Ceuk Kindi nyaritana kitu teh bari teu weleh seuri. Si mah nitah sakitu-kitu wae ge meni geus alim ayeuna mah nganyar-nganyari boga rasa hina komo cara batur mah balik usaha teh mereuli beas ku sorangan jeung sameleun. Ieu mah pirage dititah mangmelikeun wedak meuni geus hoream da eta mah ningali awewe teh resep keneh ku nyinyin batan kanu sok daek baberesih mah. Lain ku kitu sih ngan eta we nitah ku esi sorangan ka kota teh bisi salah ku mah. Sawios ari alimah da moal maksa. Ceuk Sukaesih bari ngajengket asup ka kamar serelek hordengna ditutupkeun. Atuh Kindi mah teu kungsi nyarita deui da puguh sok sieun jadi papanjangan eukeur mah Kindi rumah tangga jeung anu ayeuna kurang leuwih geus sataun can pernah pacogregan. Estu rarepeh rapih nepi ka Kindi terhadap kanu jadi pamajikanana anu ayeuna kacidanya aheunana teh. Duit ge sakitu sakieu ladang usaha teh sapeser ge talawani ngabancang sok we dibikeunan ka pamajikanana. Kirawanci hanet moyan sabada ngaluarkeun tanggungan solna leos wae indit anu maksudna deuk usaha ngadon nagog di emper toko anu pernahna deket pasar baru teu kitu sakapeung-kapeungeun nagogna teh di deket pasar Bojong Loa.
Sajungna kindi indi ti imah pamajikan amah jongjon we di kamar keur disalin ku pakaian anu bersih siga nudeg midang make samping kebat di lamban baju kabayana tina kain model keluaran ayeuna anu disebut Jakarta Fair. Geus kitu sedot nyisiran kulit banget geus bodas bakat teh ditambahan deui di bodasan kudak tidinya halisna ditambah di hideungan deui sina ngajeler paeh geus puguh bibirna mah tara tinggaleun ti lipen setik anu warnana merah jambu waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.